Libur lebaran sudah usai guys, maneko teu karaosnya nyerelek pisan libur. Asa namanya kamari lebaran teh ayeuna tos kedah lebet deui sakola. Mulai sibuk deui ibu-ibu mah enjing-enjing teh pak-pikpak ari gaduh urang kali anu sakola mah moal tiasa santai-santai, moal tiasa gugah siang. Liburanna ieu teh sudah selesai teu karaosnya liburan teh samingon mah asa tereh teuing gitu tah. Kamarana ye guys, liburan teh kemana bu ibu pada liburan teh tugas negara ya teh sudah menanti enjing-enjing. Anu pertama tadi teh ngalereskeun listrik ya teh bade barang damel oge geningan poek di kamar mandi na teh nyantos we teu aya deui batur da nya terpaksa we dilereskeun ku nyalira. Lanjut abi teh bade ngaibakan ieu ye geningan bangsa piring gelas ya teh heg sing hideng geura sok aribak nyalira ieu mah ye kedah we diibakan geningan guys. Lanjut ieu teh bade ngamarinasi heula angean ieu teh urang marinasi heula ngarah gampang engke teh dicuci na aruduh geningan kokotoran teh aya tos dimarinasi. Sakantenan ngantosan marinasian ieu teh hayu urang sasapu heula sareng urang ngepel heula di payun. Kalotor atau di payun teh guys ieu teh kedah we diempel payun teh. Kantenan ayeuna musim hujan geningan rarujit tapak ucing mah tapak hayam mah geuning guys ih mani rarujit. Singkat cerita ieu teh atos beres we guys nyuci sagala teh kantun ieu tugas anu paling males nyaeta ngalicin ieu teh terpaksa ayeuna ngalicin disadayanakeun ieu teh kanggo enjing sakola murang kalih engke mah bilih aliran heg musim hujan sok aliran wae di dieu mah guys. Kaur hujan aliran heg sok lami aliranna teh. Lamun enjing bade sakola ieu acuk acan dilicin wah bahaya.